Raksa Art Production. Nu ditetep utama nama si baju pink kabirengeh reuaseun. Malah ngadadak beungeutna semu pias semu beureum gunta ganti. Malah tekung sirila jung weh carengkat baring ngajak baturna indit di dinya. Duanana lalempang noyod terurat reret padahal mun rek kaluar kudu ngaliwat ka gigireun meja si Teguh jeung dua baturna. Omongan dina jero hate budak eta teh memang kudu jadi kritikan membangun. Bener euy. Mustahil patani daekeun ukur dibeuli cai kalapana wungkul. Mun ngahaja dikohokan hiji-hiji kalapana pasti buruk manten, ceuk si Hari. Tapi orderan cai kalapa kudu tetep dipikiran Ri. Dina ngudag-ngudag harta karun lolobana ka daerah Pakidulan sambil menyelam minum air lah. Pardu kasambut sunat kalampah sambil ngudag harta karun nyiar cai kalapa, oke? Oke, ceuk si Hari. Rencana mimiti mah urang ka Gunung Pabeasan. Ceuk Mang Yayang. Gunung Pabeasan teh di mana? Si Teguh nanya. Cenah ahli sajarah, tapi teu nyaho di mana ayana Gunung Pabeasan. Si Hari semu ngece. Mang Yayang nerangkeun yen loba pisan gunung anu nelahna Gunung Pabeasan teh. Aya Gunung Pabeasan di Naringgul, Cimalati, Pakidulan, Cianjur. Aya Gunung Pabeasan di Arjasari, Banjaran, Kabupaten Bandung. Aya Gunung Pabeasan di Limbangan, Garut. Jadi anu dimaksud di dieu mah Gunung Pabeasan nu aya di Limbangan, ceuk Mang Yayang. Nah, Gunung Pabeasan nu aya di Limbangan, ceuk si Hari. Kusabab si Teguh minggu kamari geus indit ka wilayah Limbangan. Jadi sahanteuna abdi ge nerawangna nuturkeun lalampahan Teguh, ceuk Mang Yayang. Aya hartaan teu di dinya, ceuk si Hari langsung nanyana soal harta. Gunung Pabeasan di Limbangan teh kapungkurna kaeureuh ka Karajaan Galih Pakuan. Kapan saur Teguh, saban karajaan pasti gaduh harta. Jadi teu mustahil di ditu ge aya harta, omong Mang Yayang. Tah, nya urang pentingkeun weh kadinya heula, omong si Hari kahaget. Atuh poe mingguna arindit kana motor, si Hari mangga bonceng Mang Yayang, Ari Teguh mah sorangan. Si Hari mah bebejana kanu di imah eudeuh neangan wayang jadul di Tarogong. Sigana daerah dinya loba wayang heubeul, lumayan mun dijual ge sigana mah rada gede duitna, ceuk si Hari kanu jadi pamajikanana. Bisa ngabohong bisa henteu, sabab apanan manehna mah enya hayang ngajejehkeun duit
ulah beaku sakadar nyubadanan keperluan anu konsumtif. Ngan enya deui ari lalampahan nu ieu mah sasat ngabohongan pamajikanana. Sabab lain rek katarogong neangan wayang, tapi rek kalimbangan neangan gunung pabeasan. Tujuanana ge lain rek neangan wayang, tapi neangan harta karun. Memang tiluan geus samiuk dumasar hasil panalungtikan si Teguh yen cenah loba urang dinya anu manggihan perhiasan emas zaman karajaan. Iraku ari anu harib-harib turunan nampa jatah. Hari saya? Heueuh maksud teh urang tiluan, henteu. Cek si Teguh. Bari nyebutkeun cenah aya patani gecrak-gecruk di kebon, ana gorehel teh manggih koin emas. Ngan hiji sih manggih nama. Tapi teu mustahil aya harta karun anu jumlahna jauh leuwih loba. Cek si Teguh. Si Harimah geregeteun hayang gerat tepi. Nu matak nyupiranana oge manis susuruntul. Sabar ulah ngebut. Cek si Teguh. Basa dina tikungan pasangrog jeung besti tasik. Lapar guh hayang dahar heula. Temal si Hari. Tuh, eureun dihareup sameme Masjid Al-Mahdiyin. Aya warung nasi Mamah Ugi. Cek si Teguh. Si Hari teh jambu raul resep neangan kadaharan ngeunah. Teu kaop ngadenge aya rumah makan anu pasakana ngeunah pasti dijugjug. Kek, mun parang ka Ciamis urang dahar di warung jeruk aya pais lauk hayam. Cenah. Maneh ngabejaan bulu tuur, da ka Mamah Ugi mah saya mineng. Omong si Hari deui. Ngan cenah beuki manehna resep dahar ngeunah, beuki hariwang sieun duit ladang jujualan beak pake leleb. Beres dahar, motor ngadius mengpeng muru ka limbangan. Sanggeus manggihan pertelon jalan anu muru ka Selaawi nya mengkol ngenca. Sanajan nyebut limbangan, sabenerna mah gunung pabeasan Kiwari kaeureuna ka Kacamatan Selaawi. Selaawi teh minangka Kacamatan pamekaran ti Limbangan. Geus ngaliwatan Kacamatan Selaawi ge masih keneh bangblas ngaler mapai-mapai jalan anu engkena ka Cibugel, wilayah Sumedang. Ari nu disebut Gunung Pabeasan teh sabenerna mah gunukan pasir atawa gunukan leutik, ngan lamun hayang kaponclotna nya lumayan luhur. Kendaraan ukur tepi ka sisi jalan jajahan, saterus namanya kudu badarat ngembing pasir. Tiiseun sabab ieu teh poe Minggu sok aya nu unggah ka ponclot pasir mah lamun pareng kaliwonan. Malam Jumaah Kaliwon utamana. Sakurang-kurangna kitu ceuk penjelasan Mang Yayang. Tadi sabot di perjalanan, Mang Yayang mah sabenerna ngadongeng ngeunaan Gunung Pabeasan. Nu didongengkeun teh
ngeunaan sajarah nu aya patalina jeung gunung pabeasan ceuk versi manehna. Cenah di Ponclotna teh aya makam Prabu Mundingwangi. Ari Mundingwangi teh raja pamungkas Karajaan Galih Pakuan. Nya sakurang-kurangna kitu deui ceuk caritaan Mang Yayang teh. Ceuk manehna mah Prabu Mundingwangi teh jadi rajana tina taun 1680 tepikeun ka taun 1685 Masehi. Ngagantikeun Sunan Rumenggong anu jadi bapana. Nah make dianggap raja pamungkas sabab cenah ti harita mah wilayah karajaan teh kaeureuk kana kakawasaan Mataram. Ku Mataram sistem karajaan dileungitkeun diganti jadi kabupatian. Nyanalah weh Kabupatian Limbangan. Ceuk sakaol di Ponclot gunung teh aya makamna Prabu Mundingwangi. Tapi ceuk Mang Yayang eta sakadar patilasan sabab ari Prabu Mundingwangi mah ngahiang cenah. Prabu Mundingwangi teh kungsi patelak jeung bapana. Nu jadi perkara Prabu Mundingwangi hayang mulangkeun sistem pamarentahan jiga zamana Pajajaran. Sabalikna nu jadi bapa nyaeta Sunan Rumenggong. Sistem pamarentahan hayang jiga Banten. Bubuhan Sunan Rumenggong mah jolna oge ti Banten. Kaasup dina ngatur ekonomi perdagangan, ari saur Sunan Rumenggong mah kudu jiga sistem perdagangan di Banten nyaeta jual beli dumasar aturan Islam. Sabalikna ari Prabu Mundingwangi hayang jiga Pajajaran nyaeta perdagangan di pasar teh ku cara pagulingan atawa sistem barter. Rakyat Galih Pakuan ge kabagi dua. Sapihak hayang milu kana sistem Islam, sapihak hayang angger jiga zaman Pajajaran. Sabab ku cara barter bakal aya keadilan, moal aya nu diuntungkeun jeung dirugikeun. Malah di pasar harita kungsi aya patelak antara padagang ti Banten jeung padagang pribumi anu biluk kana sistem heubeul. Padagang Banten hayang jual beli ngagunakeun duit Banten, tapi padagang nu biluk kana aturan heubeul hayang ku cara pagulingan. Ngan bae Sunan Rumenggong wijaksana. Rakyat sinamili kumaha babadamian bae. Rek sistem jual beli ngagunakeun duit pek, rek ku sistem pagulingan sok. Di kalangan rakyat geus beberes eueuh patelak ngan anu hese cager nama di tingkat elit. Beda paham antara anak jeung bapa tetep teu cager. Sabab Sunan Rumenggong hayang Karajaan Galih Pakuan teh sistem pamarentahan dumasar kaislaman. Ari Prabu Mundingwangi hayang tradisi Pajajaran.
Kusabab patelak paham teu bisa beres, pamustunganana Prabu Mundingwangi ninggalkeun karaton. Padahal kadudukan sosial politik teh keur mangsa transisi sabab kakawasaan Mataram kaburu ngalindi. Tepikeun ka sistem pamarentahan di Karajaan Galih Pakuan Pakum tur diganti ku gaya Mataram, Prabu Mundingwangi mah teu balik deui ka karaton. Ngan bae hiji waktu antara Sunan Rumenggong jeung Prabu Mundingwangi tepung deui. Tepungna di Poncot Gunung Pabeasan. Teu hade ku urusan beda paham soal pamarentahan antara bapa jeung anak tepi ka patelak. Sok komo ayeuna mah Karajaan Galih Pakuana geus eueuh. Saur Sunan Rumenggong ka anu jadi anak. Geus kitu duanana silih lubarkeun dosa. Tapi bawi raos kitu pasihan ku ama abdi hiji wewenang, ceuk Prabu Mundingwangi. Wewenang anu sarupa kumaha? Saur Ramana. Daradad Prabu Mundingwangi nerangkeun pancena anu kudu ngajaga harta pajajaran. Jisim abdi mah tetep satia satuhu ka pajajaran. Pajajaran nugas ke jisim abdi ngajaga harta, ku jisim abdi bade dijalankeun eta kawajiban teh. Ceuk Prabu Mundingwangi. Pek bae kumaha hidup da ama mah pan geus teu boga urusan soal kadunyaan. Saur Sunan Rumenggong. Tah nu matak ceuk Mang Yayang, tempat tepungna antara anak jeung bapa di Poncot Gunung Pabeasan teh lain makam tapi patilasan. Bener gitu eta dongeng teh. Ceuk si Hari tumanya. Ah, duka atuh, da abdi mah sanes ahli sajarah. Ceuk Mang Yayang. Pan saur ahli sajarah mah anu dimaksud sajarah teh kedah aya bukti tinulis sareng bukti arkeologi. Cenah. Saya mah nanyakeun bener henteuna teh soal harta anu dijaga. Nah bener aya. Pek bae urusan sajarah anu benerna kumaha mah moal openan. Omong si Hari. Nya ari ceuk terawang abdi mah memang aya. Tembal Mang Yayang. Ceuk manehna ngaran Gunung Pabeasan ge. Jebul nama pedah eta gunung jadi pabeasan karajaan. Nya ditarjamahkeunana ku abdi mah pabeasan teh tempat ngagundukeun harta. Cenah. Beulah manaeun tempat patilasan sajarah eta harta teh? Si Hari curing hak. Pas dihandapkeunana aya guha anu kacida ageungna. Namung lawang guha moal kabireungeuh da kalintang alitna mung saawakeun jaba perenahna dina jungkrang lungkawing katuruban jembetna tatangkalan. Tembal Mang Yayang. Si Hari jeung si Teguh silih tetep silih pelong. Kumaha tuh nyokot nanya?
Hegmah sieun pisan ku oray, sieun pisan ku babakaur. Omong si Hari. Kade bisi tinggalin, cek si Hari samemeh ninggalkeun kendaraan. Moal. Tembal si Teguh. Kembang 7 rupa, Aya. nog hayam camani, Aya. apel Arab, Naon? apel Arab. Saan mah ente teu meuli, malah menyan Arab ge teu meuli. Cek si Teguh. Ae heueuh. Hese neanganana ari ngadadak mah bae da diganti ku madat Arab. Nya kitu Mang Yayang. Si Hari ngareret ka Mang Yayang. Muhun tiasa ku madat ge. Tembal Mang Yayang. Kitu nate maneh nama geus ngajingjing dawegan kalapa hejo jeung cauma sasikat. Hayu atuh. Teu heula Mang, cek si Hari. Maneh nama lengoh da meureun ngarasa modal balanjaan manehna anu tanggung jawab. Tiluan patutur-tutur lempang mapai jalan satapak, beuki luhur, beuki netek jeung beuki rumpil. Sajam kakaraan jog ka Ponclot Gunung pabeasan. Tiluanana brek dariuk dina amparan batu nu jiga meunang ngabalai bari ting harega. Panon poe geus lingsir ngulon, lampu-lampu geus marakbak di kota Limbangan jauh di tebeh kidul. Ponclot Gunung teh telega-lega teuing. Paling ge sarubak lapangan poli ngan peda harieum jeung jembet. Di sababaraha juru loba batu ting jarumpluk. Aya batu anu geus kabulen ku akar tangkal, jigana umurna geus 100 taun. Jadi kumaha urang teh saterusna, cek si Hari bari nyusut kesang anu ngoprot. Nya urang reureuh heula weh ngantosan magrib. Badas wanten adan ka kuping, urang nartepan heula. Abdasna ku tayamum weh da darurat, cek Mang Yayang. Enya sanggeus hawar-hawar kadenge sora adan magrib, tiluan sarolat. Rengse salat bara bacaan, utamana Mang Yayang da anu duaan mah paling tingkarunyem nyaho keur maca naon. Sanggeus kitu, Mang Yayang mimiti nyiapkeun naon anu ceuk manehna bakal dijalankeun. Si Teguh geus ngahurungkeun lantera batre, sagalap geus nembrak dina amparan plastik anu ngahaja di bawah. Madat mimiti dibeulem dina parupuyan tapas kalapa. Geus kitu Mang Yayang tawasulan. Nataan sakabeh karuhun mani norolang mani apal. Koak-koak tika jauhna sora gagak. Di lapisan kikituanna teh geus kadenge sora adan Isa kakara tawasulan eureun. Sarolat deui
Beres salat Isya, Mang Yayang nyarita ka anu duaan. Cenah manehna eudeuh nyambat karuhun anu aya di dieu. Ulah geruh bisi di antara karuhun aya anu asup kana raga abdi. Ceuk Mang Yayang. Mang, bakal kasurupan Mang Yayang. Si Hari tumanya semurisi. Sumuhun, tapi ulah salempang, moal naon. Upami tos aya anu ngaraga sukma, mangga taros. Ceuk Mang Yayang. Kumaha carana nyageurkeun ente? Bisi kateterusan kasurupan. Ceuk si Hari masih kene hariwang. Meureun manehna mah nyipta-nyipta anu sok kasurupan dina tayangan televisi. Kuram gerem bari cacakar atawa gegalacangan dina taneuh. Ngan pikeun kasakitu kalina Mang Yayang nerangkeun yen moal aya kajadian nanaon. Tur manehna bisa cager sorangan. Margi kasadaran abdi mah tetep aya. Mung dumeh aya kekuatan energi di luar anu ngiring nempel. Ceuk Mang Yayang. Kapeutingnakeun Mang Yayang geus babacaan deui. Nu duaan ukur diuk mendeko nyang hareupan haseup madatna ngelun. Mang Yayang ge sarua sila mendeko ngan silana peuntaseun nu duaan. Nya kahalangan ku parawanten tea. Beres maca rupa-rupa bacaan, Mang Yayang ngagerebeg. Lain ngagerebeg bari ngamuk totojer, tapi robah pola. Nyalah jiga lain Mang Yayang anu mun nyarita tenang jeung sakapeung pacampur ku basa lemes. Dina cahaya lantera batre, panon Mang Yayang kabireungeuh nyorot seukeut, pilih genti boh kasih Hari, boh kasih Teguh. Manawi teu ngawagel abdi sejatu maros saha ieu nu dongkap? Ceuk si Teguh ngawani-wani maneh. Lila rek ngajawabna sabab Mang Yayang gawena ukur ngahegak jiga anu tas lumpat jauh. Ari sia tiluan caritana eudeuh nganjang ka dieu. Ceuk sora Mang Yayang, tapi agem jeung matak muriding kadengena. Sumohun leres pisan. Si Teguh anu tetep nyarita. Nah aya nu nganjang teu nyaho saha anu rek dianjangan. Jelema naon pandena anu kitu? Hapunten abdi tiluan kirang wiwaha. Namung upami abdi kawidian nyebatkeun naha ieu eyang muning wangi anu katelah. Lila teu nembalan. Ngan geus kitu
kadenge Mang Yayang seuri. Seurina semu ngece.